Itu si Uce ini sedikit tuh kata pona ogi. Cek tadi heula nyanis meni sedikit tuh cek sok nyarita ka abi geus kukurilingan nis urang kaditu ka dieu neangan duit minjeman duit hiji oge meni eueuh nu mere nginjem sedih pisan nu susah ieu nis meni eueuh nu percaya minjem atuh kadulur Ece nu beunghar itu nu imahna deket pasar teh geuning justru urang tos didinya nis urang kira lamun aya dulur nu beunghar lamun bisa ngabantu urang tapi teu sakabeh dulur cidah kitu nis lamun itu karena kepepet urang can pernah nis minjem duit ka dulur urang eta terus karena urang nyaho nih sifatna ciga kumaha geus mah dihina jadi bare minjem diomongkeun deui urangna nis terus diomongan moal mampu cenah keur mayarna bayangkeun kumaneh nis emang eta keur naon ceuk keur meuli beas nis beas urang di imah beak lamun urang masih bisa nahan tapi kan lamun anak urang si Kuin minta dahar eueuh naon nu dibikeun nih nah atuh minta ka abi ya teu kudu minjem cokot we keur Ece alhamdulillah abi boga rezeki leuwih geus tangsa dideui ceuk berkadangnya ceuk geunah keneh minta tulung ka batur daripada ka dulur sorangan batur asa dulur dulur asa batur matakna ceuk geus tau digawe nabung ameh urang bisa sukses supaya teu disepelekeun keluarga urang karena nyeri pisan ceuk disepelekeun keluarga sorangan nuhun nis urang teu nginjem ka maneh teh urang ngarasa soalna urang sarua-sarua susah nih justru nu sarua susah kieu ceuk nu leuwih ngarti daripada nu beunghar eta yang geus ceuk jiga geura meuli beas nuhun nis urang geus indi teu meuli beas nuhun nis